Sallallahu ala Muhammad. Eta wasodaqoh tu jeung sodakoh tutpiu godobar robbi tah nu katiruna sodakoh matak bisa maruman kana benduna Gusti Allah kitu teh urang gawe sodakoh bagus sodakoh gawe sodakoh gitu kalau urang ngarepna naon sing karena Allah bae lah geus gitu komo mun bisa mah dinalika urang sodakoh sing inget kana geus eueuh bawa aki urang bawa kalau urang sabai dulu urang isolkeun harita keneh Gusti moga Gusti ngadugikeun kana iganya sodakoh anu kitu bagjaeun mata harita keneh Allah taala ngawakikeun ka pirang-pirang malaikat bari mawa ganjaran sodakoh ka ahli kubur tah ahli kubur teh ngadoa teh ahli kubur teh Allahumma gfir liman nawwara qabrona Gusti boga Gusti ngampura ka jalma anu geus nyangan kuburan abdi sadaya cek ahli kubur hebatnya wa basyirhu bil jannah Gusti bingahkeun eta jalmi bil jannati kusur surga kama basyarona seperti manehna ngabarungahkeun ka abdi gitu. Ya Allah ya Rabb eta teh ahli kubur teh ngadoanya mata kuah dikira ahli kubur tarang dua mata kurang minang doa atawa sedekah ngadoakeun teh ngadoakeun teh teh wasiat wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali teh wasiat Sayyidina Ali wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali teh kada singkanya ka jalma nu geus mararangot gitu sedekah tanya jadi sedekah teh matak bisa maruman kana benduna Gusti Allah.